Halo, sampurasun sayana panggil jeung channel Kinabar. Di video ayeuna channel Kinabar rek balik deui ngabagikeun video-video nu lucu. Oke siap mang. Eta di acara tak lain jeung tak bukan nyaeta di acara S4. Keserian santuy sampai sel. Lanjut ke video namang. Oke lah kita lanjut ke video nu kahiji. Di video ayeuna aya si Makmur jeung si Mang Alif cenah cari tanam keur ngalagu. Cari tanam mah marana teh rek konser cenah di Leuweung Awi. Rupa-rupa di Leuweung Awi. Cenah teh. Tuliskan sebuah cerita cinta segitiga. Sekerakan tetangga. Eta tungtungna karaseuri nih. Gini lah. Lanjut ke video seterusnya. Oleh, abang ya kene. Geus bang. Baturan bang. Tidak baturan terus serian we. Oke, kita lanjut ke video seterusnya. Di video ayeuna nyata ngebahas tentang TikTok. Baik pengguna TikTok teh geus sembarang jalan kemana-mana. Contohnya ka lingkungan sekolah. Cara di video nu ayeuna ieu aya keur TikTokan. Disusirikeun da baturan tengah rilu. Oke, daripada lihat dokter TikTok kan, akhirnya kita lanjut ke video selanjutnya. Ayeuna orang nyeritakan tentang digawe. Ngomong-ngomong soal digawe, pasti batur oge loba nu hayangna digawe teh anu geunah. Komo anu gajina gede. Eueuh nu gawe kitu mah. Cek saha? Aya nu gawe nu geunaheun. Contohna cara si Amang ieu ye. Aduh, sok mah ka dieu mah tah kanjeun tah nya. Aduh, capek. Mang sok ka dieu tah. Geuna mang di dieu mah. Aduh, mang enggak. Sok kurang bantuan. Aduh, capek euy. Mang ka dieu. Kalau gitu tah mang geuna dinya nya. Kena gitu ke batur. Dapat ngasang. Rupa-rupa si Amang-amangnya. Penting ngasang emang nama beren kalau mah bos beren riweuh gitu. Rupa-rupa. Iya udah mengagal nanya. Oke lah kita lanjut ke video seterusnya. Oke, di video ayeuna urang nyetel video tutorial cara masak yang baik dan benar. Coba deh dijelaskan ku ibu-ibu iya. Sok mangga ditonton. Yuk mang setelkeun. Di sini alat dan bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama alat yang digunakan kompor. Kompor? Itu salah eta teh kompor ngaranna. Rasana teh ngaranna teh kastrolin. Rupa-rupa banci ngaranna wa. Pada disebut kompor, menikirnya sebuah termos sekalian atuh. Ngaranna dumuk. Bikin ngaraco. Kalau kuota. Oke lah, daripada ngebahas tentang panci, mungkinnya orang panggil ke video seterusnya. Di video ayeuna orang nyetel soal kelucuan si Omengnya ya. Orang setel, oke. Aduh, Wah, tadi diketekeun wa, coronaan, awas, corona, awas. Rupa-rupa. Oke, dicekak beula beureun sakiannya video-video ayeuna. Hatur nuhun kanu tos nonton teuing ka akhir. Semoga bisa ngahibur. Jeung ulah hilap kade di subscribe-nya, komen jeung like ongkoh deh.